Aduh, sum kieu meni susah perasaan teh. Duit eueuh, pagawean eueuh. Masa ku ge 1000 acan. Urang kudu usaha naon deui nya. Ah, aya daun sampe. Jual lah ke tukang nasi padang, sugane payu. Lumayan. Oh no. Lumayan ya. Kurang jual 2000 wae mah. Ayo. Yuk. Dek dikumahakeun ngajailanna. Iya, duit talian. Ke urang dinya. Halus. Udah. Oke, itu rezekinya urang jualin. Siap. Ayo. Rezeki anak soleh mata ke mana? Kenal ngajual kieu. Menang duit lumayan. Oh, duit lamang kita acok-acokan kieu. Kunyuk awas ya. Di jalan aku barudak. Kumaha caranya mana ya? Orang kudu ngajailan barudak. Nyempit kasih mau cilah. Cip kunaon? Ieu tas ngadu kan di mana eta mau dan sampe? Ieu teh kuruan menang mau kudu batur. Lain ngomong-ngomong, kan kudu duit minjem mah. Sabaraha we asal 2000. Bukan duit pisan. Bukan aja sabaraha? Sabaraha we 20.000 aya. Eueuh 20.000 mah 100.000 aya. Nah, bae 50.000 we tuh, 100.000 mah. 10.000 mah aya. Ya, Siap. Tahunnya? Aya we. Isukuran digantian menteu hujan. siap. Ayo nya, nukeun. Bela ilah merek lah. Ya. Yuk. Kade balikan ya. Menteu hujan. Menang oke duit lumayan. Orang jailan di barudak kurang. Oh no. Duit 50.000 mah yakin barudak teh dolog ieu kan duit sakieu mah atuh. Urang teh ya atuh jagoan. Geus orang jailan we barudak.